Yang akan kasar
pada ngayun yang siang si hati mah uang ngeraya gak lupa Dados angdani tarika iya kumpang jiwa Pastagana wirata kita lagi mangsung sanggup takarawis duaya tidak tua mandra winulang sosoro tingkat dia sanggiwantara apa juga kumira ima megai salah satu tukin gunung apa
sekang dados ratu apa sagapun pancali kujembar apa jungi dulu ratu keciluk kaya sana mapurwa terus pun sawiji adit dasa saput ayukum panjangan purwa kumari wiwis menuju hayut dayut negara dina mangsa ayuna tayas yatana Mahaprabu Dharma Kusuma Yuk Prabu Yudhistira Yuk Prabu Sabiaji Ulah saya sampun ning singgil pinaturang kalenggang dapat dan tapi nalipit ing sososari niga ing narayana papetang widan janeng kinanjar widan batas stories lebaran sari-sari Iya Prabu Yudhistira lucu di payunan kuing kagerai tiap timan siking mungkula bawelang Arjuna timadu karan tekantung Pakasasa tidur mati sami gak menganjir Iya Prabu Yudhistira dan awis lami ngandika iya Prabu Yudhistira Gandhi pun percaya hanya
ini bisa daunnya sabda pasti tening asik ajak tetangga maneka panjeraing kang sarwaru kana asina Gusti mentah kana murah nak murah kawasaki godaan setan munila ditiwan cilu mustari lingkang mangsa nu utama tunduk waktu murahayu nyariosakeun nina wakos ayeuna nagara anu janten bubukan carita saya sanes negara kah keduk kacanang ewe kah kontara kajana pria kajamparing angin-angin ya tanah negara amarta anu juga aya negara sarikina kongsi kerajaan saya sanes ya tanah Sri Mahaprabu Dharma Kusuma anu dinamul pastayun sampun ning tinggi labinatur lenggang padang tapi nalipin ting sosok sari nenggaina wadet lemik babut perang widandani ginanjar widaji pada kastori sinebaran sari-sari pangawa kos ayeuna ieu Prabu Yudhistira nuju di payunan ku ingkang rai Arya Bima saking munggul pawena Tentu Sipati Arjuna Oge Prabu Batara Kresta Sidwarawati anu sami kenging pangangkir dina mangsani ka ayeuna anu sami atumbur marika udat manari mangsa banget ajari ngawi pamor sang Prabu Yudhistira itu kaya
Sulami ngandikayu Prabu Yudhistira pangandikanipun leleng kedeng alis malis wantu-wantu hiji raja anu bijaksana tutas indah kakimulan lan kagagahan ugi tutas indah ilmu jasmani lan rohani umira ngandikayu Prabu Yudhistira aturan sasumpingna kakaraton Indra Prasta usir dayuh kota Marta lahaturakeun pujalan pangestu kakangku kakaraton Marta usir dayuh kota Indra Prasta aturan kakataran dikaraton Marta kasadayana putra patra anu dilawakos dina pangantos ngangkirakan nuhun katampi pambage salira pambage sampean dasim pengempuning ati pun dehing masa kakuatan atuh manawi ieu kalepatan ageng suma wonten alit kakangku kaulah hampura tetap bisa tetap ramah kaum lian kakangku tina perkara kesalahan kurang pada saling hampura manusia ngaranai sababna manusia bener wae kudu malaikat manusia salah wae kudu setan jadi sakabeh pak udu-udu tidak perkara kesalahan orang pada saling hampura sabab awadai cimatu paling ampu-ampuna di alam dunia lintang di saling hampura antara orang jeung orang tidak keterangan nukawa semua ngahampura kaita dosa jalama lamun can leuwih dihampura kusa samana komo ku inung bapana tidak perkara kesalahan orang pada saling hampura atuh tikau lagi akan Batara kumai Arjuna umanawi kirang tata titi diduga prayoga ungga ukulu kaku ngobrol malu menuka suhu dihampura sarwai atuh sepilih maya kelepatan ageng atanapi alit pun bojo dua nama kieu lintang kisalira anu diwenangkeun gaduh bojo sabab laun dina hukum nagara di urang undang-undangna yen pagawe negeri mah teu meunang bojo leuwih ti hiji meunang lamun pilung teuing heuh teu meunang PRS mah bojona leuwih ti hiji eta teh lamun teu kapagi jadi harisi jadi salira hukum anu diistimewakeun TPNS gaduh Golkar wadua sabab lain salira mah gaduh ajian anu disebut asmara gopa jeung asmara gama pun aya di pelet Ibu Arjuna oke atuh keur marupa kasep keur marupa kasep jeung bokapet atuh dinu geulis leutik dinu mono dinu nya dinu lenjangannya dinu goreng bulan balik dina madigana cicing poro-poro anu rekor anu bekas salat ge ngarenghek ka sorengeuna hayang dipirah jeung kata kasarah hoyong nyobaan ditumpakan ku Arjuna
salira teh suan sampean teh suan kawa adi beuteun akan sabab naon sabab rai akang Subadra pongan dipigarwa ku anjeun tapi akang teu Bandung sadar akang serangan akang apa sarira teh bojona 2 tapi akang pribadi mah apa bojo sarira teh 40 genep bojo sarira anu apal rinduan Satya anjeun baguron dipadepokan budak guru sampean kaedanan ditumpahkan aya budak deui dipadepokan budak guru hidup geulis ditumpahkan nabeuh we di Garut aya nu geulis ditumpahkan nah boleh dicujuran ke Mursin Imrana Hungkul ditumpahkan mobilna ditumpahkan Pantesan si jenet hamur nu ngeri atuh. oh Itulah. Baik pantes si jenet kosong neangan akar jabe ya. Si horeng kitu we kalakuan si jenet teh. baik gasik nampi gancang tumanya asarewas akan teh disaur kurai dina mangsa ayeuna aya naon Ayo laut jenet. Ayo laut. Panggang laki tolong ni. ayo naon Raka Prabu aya budi juga namanya saya wajib urang gelar silaturahmi patarema panangan sampai mehablu minallah teh kudu hablu minanasira antara urang jeung urang komo salira salaku pamimpin ais pangampi anu urang salaku pamimpin teh kudu ngacepeng ngagem nyaeta panca utama ari panca lima utama keutamaan diri jadi urang jadi pamimpin lamun ngomong ulah sok bohong ulah sapokna kudu diteuweung diutahkeun heula cekrot mah leuleus tali liat nanti leuleus jejer liat tali leres kedua ulah hianat karena kepercayaan di rakyat sabab meraya teh nyaeta parlemen tertinggi di negara urang mau jadi pengagung urang mau cari dina kursi kerajaan tanpa raya anu milu urang jadi tanti raya lamun dipercaya ulah hianat maksudna korupsi duit rakyat komo anu riweuh mah dina masalah BLT bantuan langsung tunai ari si Epon boga toko emas kabagian kartu ari si Icih anu dahar sore teh isuk teu kabagian kartu sing horeng adi talaat teh geuning anu bagian kartu teh masih kena dulur-dulur kena pengurus gini tak eta ulah kade netip eta inilah diantawi sampai tanya itu di antawisna anu kadiluna urang kudu nyaah kapada manusia kapada sesama manusia kudu pada nyaah sabab urang butuh lumeunghar butuh kudu miskin kolot butuh tumudah ieu kaopat urang kudu sadar bahwa
yaeta huruf kemudi negara urang kabangku anu kungarana undang-undang dasar anu kahiji Pancasila, kaduana undang-undang dasar 45, katiluna Bhinneka Tunggal Ika, kaopatna NKRI harga mati sahila satu terbiar. Nah, kabangku eta. Turun karena segala wejangan Malah cekot baheula mah. Jadi pamimpin teh gampang. Hiji kudu bisa ngapung, dua nampak sansan, tilu lurus bumi. Ari lurus bumi teh lain lurus ka handap, lain asup kana jero taneuh, tapi kudu bisa neuleuman ka hate hayang rakyat teh kumaha dina mangsa ayeuna. Kudu apa hayang rakyat teh kumaha ka hayang. aduh Lamun urang tengah gugup kana ka hayang rakyat, sabab naon urang bakal cilaka akhirna. Sabab naon urang sabab dipilih ku rakyat, sabab rakyat teh parlemen pangtinggi-tinggina pangluhur-luhurna di ieu nagara. Tepilodama Karena teh balik sebesar ya. aduh sadariun keung aing gede komo ayeuna aya disebut virus corona Tengah 11. naon corona teh kolor kokodo Allah jeung tadi nyai virus corona teh ayeuna teh keur diupayakeun ku sadayana pihak pangagung urang kumaha carana keur ngabelaan bangsa rakyat dina masa ayeuna anu tan bisa kaungkulan obatna ngan urang kade kumaja kasarea sing hati-hati malah jaga protokol kesehatan. Wayahna jaga jarak, kudu make masker. Keur naon pamarentah teh nyaah ka urang sadaya sangkana urang teh kenaan ku virus corona. Virus corona dan GBL teh. Kena virus corona. Aya naon? Salira panangangkir akan dina bangsaina mangga gerak-gerakan. Raka Batara Si abang kan dia udah misalkan pangrasa daya nanti anggiling sih di negara dina wangutuh ayeuna sudah dari mana? saperkara negrakeun rasa kasono anu ieu kasono teh moal truku kaibunan moal lakas ku kahujanan laras anu rasa kabu kaduana kaula teh nyimpen Adoy impen nyaeta di negara kapawacai kakeuntai anu umpal-umpalan rahaya kepeselatan mentas ulit kawahan itu bisa nulina itu kaya dina impian teras Batara mengelara ya denak ujiaran mengelara pasti penyakin Jangguh sariosan iya Prabu Yudhistira Prabu Batara Kresna kaget pamet saya hingga Allah salima syuma
impian sampean teh sing emut jabat satahun katunggan Umar emut kejadian satahun anu katunggan sampean kailangan layang gabus saling musada Arjuna kailangan Pasopati Gatot Kaca kailangan Gagah Rancang tembahna Rahaya Katawansara ayeuna rai oge nyimpel nagara kabanjirah buah-buah bakal sarua jeung kajadian nu hati-hati tentunya. kurang kudu hati-hati Bapak jeung abah emat selalu mancel. aduh kumaha tuh anu mawi kaulah ngakir sampean teh hoyong dipaningalkeun wireh akan batarama sakti mandraguna ulya papa paningalikeun dina ogan-ogian bakal naon kejadian anu bakal tumiba ka negara Amarta tina mangsa ayeuna inna tumamrat maduhimalar inna tumamrat maduhimalar tilawatan kajikan ngolino ngolino Yusri Prahat Tuta ningal dina ogal lopian nanging aneh dina jaib kajadian anu tumiba biasana dina ogal lopian teh toh aya ciri akan nabi aya tanda-tanda anu mata bisa ngabuka ke naon anu bakal kejadian tapi di ngawatos aya nama aneh itu kayana iya teh aya tanda-tanda acan hidungna belegeg atuh jangan bingung anu taya tungtungna susah manah taya sidana kaya nama indawan pos ayeuna aduh rai teu aya tanah-tanah tina ieu pusakai kumaha teu aya tanah-tanah hidung ngabelegeg Blek bengar gembleng eueuh anak-anak saeuting-euting beli kirang percanten tingali kurai katinggal teh iya hidung coba kumima Kaget jika kamu coba bener hidung aku blek terus gembleng coba ku Arjuna tingali naon anu ketingali hidung ya indah karena kasih komen tidak kena lalong seran kayak gitu karena kebocoran kastan aduh Saul imbawat salah sabta impung astrajinga anu sejan nepangan kaya pangagung sumping di sarangan pura dan sareng doa tina mangsa itu aya
tahu suku kedemes tapi baru beri kecurigaan kasih teman dia tahu masuk ke telepon kadenet jahat hampir mirip Jundalang sebenarnya nama itu tuh. Pangapun dan pangapun jen radio Sadia astra juga abus. Hey, Unhaun Australia pada nyeri huntu bakal bisa kini nyari saya begitu. lain aing pakai masker ngagugu aturan di manehna karena disebutkan nyeri huntu Protokol Apa dia tega nabi tengah laksanakan takwa. Weskin prokot. Aduh, ampun mani buat balelo ada ke sekolah. Lain pandi bekem itu. Oh, jadi betul buat dalam protokol kesehatan. Karena saya ngapa udah lain lah. Bentes. jaga kini semua pangabakos dan diterima dikandung ke juraganya agung kolega dikandung ke Gusti Pacara ugi Diterima astra juga.